Nah wajar batur salat di ngewa, nah wajar pedah beda salat batur di murtad, nah wajar pedah batur kitu kieu di bidah teu wajar. Silih hargaan atuh da urang ge teu sampurna jiga batur. Aya nu ditiung tapi hasem beungeut, aya nu tara ditiung tapi amis budi, di mana nu di jalan. Tara ditariung Pak, tapi tiap bapak datang, Om check in Om. Tak eta maksud kuring teh. Nya sorry ye. Mau ngasieun viral deui jadi capek deui ream. Tuh, gambaran lalakon hirup. Salat ti subuh nepi ka lohor, ti lohor nepi ka asar aya lolongkrang waktu, ti asar nepi ka magrib aya lolongkrang, ti magrib ka isya ge aya lolongkrang waktu. Eusian atuh ku akhlak salat. Dina salat tungkul. Aya nu salat kieu tungkul, berarti akhlak salat teh kudu nemukeun tawadhu. Hirup ulah pedah maneh boga ilmu, ulah pedah maneh boga harta, nya campah ka sasama, ulah pedah maneh keur dipake, sombong dipiara teu kengeng, kudu leuwih tawadhu hirup. Gusti, ieu teh ujian ti salira. Abdi kieu teh ujian ti salira, aing geus ku bisi remban ku bawa ucapan beda jeung akhlak, maka abdi kaburo maktan indallah. Kakeuheul di sisi Allah lamun hiji jelema ucapanana alus tapi pilakuna garoreng patut. Jadi ieu dakwah teh lain keur bapa, lain keur ibu, tah keur awak kuring. Bener cek Nabi teh kudu nyaah ka budak yatim, parantos urang nyaah ka budak yatim. Kadang-kadang inget, kadang-kadang teu mere jeung kadang-kadang embung dinya. Ibarat aya geuning aya duren-duren montong meuli, montong hayang. Jeung montong menta. Di dinya urang posisi teh. Padahal cek Nabi teh jelema nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung. Leres Bu? Juk tanyakeun ka ustad, bener teh Pak? Tapi naha atuh urang cing tina ladang rajaban teh ieu tina ladang rajaban ya. Ieu nu hadir aya 250 urang. Meureun. Di karang lah. 250 urang taroh lamun dina poe ieu ngaluarkeun tong gede 10.000. Berarti geus 2,5 juta Pak. 2,5 juta ngariung RW RT jeung BPD, ngariung jeung DKM na 2,5 juta. Belikeun kana beas. Deuk naon? Teuneun di masjid. Pan baheula ge masjid teh tempatna donatur teh masjid zaman Nabi teh Pak. Aya urang mah lain kadon masjid teh di donaturan. Tempat zaman Nabi masjid itu jadi donatur keur umatna. Deuk teu kabita ka masjid kumaha nu sangsara katulungan ku masjid, nu yatim kasakolakeun ku masjid, akhirna gelemreng ka masjid, lain hayang bantuan-bantuan teuing, tapi Nabi nyieun metode jelema susah mah urang kudu nyieun jasa ka kara dakwah, ari urang mah dakwah mineng nyieun jasa henteu. Nu lapar salat, paeh Pak da teu dahar. Kuduna kan nu lapar mah bere duitna cenah meuli beasna kakara wayahna maneh teu kudu ngadahup ka Allah, wayahna maneh kudu menghadap ka Gusti supaya henteu sangsara hirup. Sangsara ge ari sabar mah da bareng jeung pangeran, teurak ta dakwah teh. Ieu mah abdi mah lapar salat. Nyata abdi mah susah ngaos. Nyata abdi mah galau jeung pamajikan. Aduh maneh kuat teu ngarti-ngarti. Sholawat dibaca, zakat heueuh, ke masjid dekat. Nah, baburantak. Tujuan anu salah. Tapi kalau galau tereungit anjir asup. Ku rada hanyir kieu. Bawa rametu ke asupna kelek ibu Ku aya wae nya hirup aduh. Pika serius. Masjid teh dipake jeung alat donatur keluar masjid. Zaman Nabi eta teh Abu Bakar teang sipulan, kunaon ya Rasul? Bejana teu nyangu. Ka dieu bawa ka masjid, gebro. Abu Bakar randa anak 2, karunya bisi teu nyangu, gebro gandum. Coba lamun masjid di urang geus kitu, tong keung jamaah moal aya Pak. Sabab jelema nyantel ka masjid, lamun masjid melaan jamaah eta sorangan. Geus kitu acan masjid urang, tong ngarap-ngarap loba jamaah lamun urang teu saperti kitu. 2,5 juta, beulikeun kana beas sabaraha karungan tah. Teu apalnya harga beasnya. Nya abdi ge sami dalin banarna atuh taroh we 2,5 juta taroh 5 karungan meureun eta ge 2 juta 350.000 sakarung berarti 2,5 juta 7 karungan lah 7 karung loba Bu tinggal RT rek ngusulkeun sabaraha urang yatim RT rek ngusulkeun sabaraha urang miskin ladang rajaban ieu bener Pak Isra teh lamun urang kekieuan tapi nu yatim teu kabantuan nu miskin teu kabelaan kadang-kadang tahun hareup ngayakeun deui kieu hampura rakyat bakal murengked
kamari jadi udunan ngulem ustad anu viral si kustad nu ngarareunahna urang mah ukur kitu we bener